Bismillahirrohmanirrohim. Ghazwatu Hunaini ari ieu eta perang Hunain. Hiji, itafaqat narima sepakat saha qabilata Sakifin dua qabilah ti Sakif wa Hawazina jeung ti qabilah Hawazin wa qabailu ukhra jeung qabilah anu sejen ala muharabatil muslimina kana merangan muslimin qabla ayyagzu dina samemeh merangan itu muslimin hum ka itu qabail. 2. Falama sami'a samang-samang sa nguping ngadangu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika kana itu kejadian persiapanana qabilah kharaja keluar Kanjeng Nabi ilaihim menuju ka itu qabail wa ma'ahu jeung tetep sarta Kanjeng Nabi asyratu alafin ari aya 10.000 min ahlil madinati ti ahli Madinah wa alfani jeung 2.000 miman ti jalma aslama anu aslub Islam itu si man yaumal fatihi dina poean futuh wa samanuna jeung 80 urang minal musyrikina ti musyrikin anu lebet Islam, berarti jumlahna 12.080 nya. 3. Fagetarro tuluy gumede takabur saha al muslimuna muslimin bikasrotihim kusabab lobaanana itu muslimin wastahanu gitu jeung nganggap entengna itu muslimin biaduwihim ka musuhna itu muslimin hatta qala sehingga ngucap saha ba'duhum sawarehna itu muslimin lan nuglaba kana lapad lan nuglaba moal ngalindih kami al yauma dina ieu poe min killatin tina golongan anu saeutik moal eleh kuring kitu cek sangkaan muslimin pedah asal lobaan kitu. 4. Palama wasolu tuluy sabang-samang sadugi itu muslimin wa diya Hunainin ka jurang Hunain qobala nyerang hum ka itu muslimin saha al aduwu musuh pirang-pirang musuh binablin kalawan batu di tenggoran ku batu kalmatori tebeda sapertikeun hujan di luhur diserang wa kana sareng bukti itu adu eta mustatiron anu nyumput fi siabil wadi dina rawa jurang wa madoyikihi jeung dina legok-legokna eta jurang. 5. Faduhisa tuluy dikacaukeun saha al muslimuna muslimin wan hazamu jeung narima kabur itu muslimin wasabata jeung tumetep nyesa saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a qalilin sarta anu saeutik min ashabihi ti pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Abu Bakrin minhum eta tetep ti sawarehna itu sahabat anu tumetep teh Abu Bakrin ari aya Abu Bakar wa Umar sareng Sayyidina Umar wa Ali sareng Sayyidina Ali wal Abbasu sareng Sayyidina Abbas wa Abu Sufyan bin Haris jeung Abu Sufyan bin Haris ibnu ammi Rasuli tegasna putra pameget pamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Fasoha tuluy ngagorowok saha al Abbasu Sayyidina Abbas bi'ala sautihi ku pangluhur atawa pang tarik-tarikna suwantena itu Abbas ngagorowok ya ashaba bai'ati ridwan kana lapad ya ashaba bai'ati ridwan
he sahabat anu beatu Ridwan. Faqalat tuluy ngajawab sahal ansoru sahabat ansor, labbaika labbaika, kana lapad labbaika labbaika, nyumponan kuring nyumponan abdi kana pangundang anjeun. Waroja'u jeung baralik deui itu sahabat anu kalabur teh ila Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7. Fangzala teras ngalungsurkeun saha Allahu Gusti Allah sakinatahu kana pertulunganana Gusti Allah ala rasulihi nulungan ka utusanana Gusti Allah wa alal mukminina jeung ka mukminin. Wa anzala jeung ngalungsurkeun Gusti Allah junudan ka bala tentara lam yarau anu henteu narempoeun itu nas jalma-jalma ha kana itu junud. Fahamalu tuluy nanggung itu junud ala a'daihim kana ngelehkeun musuh-musuhna itu junud. Wa qatalu jeung merangan itu junud hum ka itu qabail kita lan syadidan kalawan merangan anu pohara anu kacida. Hatta hazamu sehingga hancurkeun itu junud hum ka itu qabail. Wa tabi'a jeung ngudag hum ka itu qabail saha al muslimuna muslimin yaqtuluna maehan itu muslimin wa yasiruna jeung nawan itu muslimin wa aslama jeung asup Islam saha kasirun kalobaan jalma minal musyrikina ti musyrikin. Alladzina tegasna jalma-jalma kanu anu bukti itu ladina musyrikin teh eta ma'al muslimina sarta muslimin fi hadhil ghazwati dina ieu peperangan. Lamarau samang-samang sageus narempoeun itu musyrikin innayatallahi kana pertulunganana Allah bil muslimina ka muslimin.